kebeneran Jip. Dia. Aing ngalamun beti tadi ngopin teu ngarako henteu. Boga duit kamari Ci ti pemerintah. Ai tasia punya hobae ampun aing mah. Aduh. Beak ciludes ku aki-aki riut dulu aing. Belaan maraban aki-aki sia pada awak sarangan. Lah, lihat aing. Asal deket sia, asal deka sambar geledek bae. Ai sini ke mana Jip? Baliklah bawa beban keluarga. Hayu geura pokolot hayu geura. Anjing sekupelit amat kena geledek ge. Hayu geura berean. Aisyah boy kenaon? Hujan hento, angin gede. Aweh ngomong-ngomong gludug. Sia mah moalnya ho Jip. Ieu mah geledek tibungaheun. Duh Ci, sia mah beak sagala teu toba-toba. Ih, hantem, hayo, hantem. Sia kunon ngahantem aing aji. Tadi cenah sia minta dihantem. Aduh Jip. Ieu tulu aing namun teu neuleuh bapa kolot aing mere kitu aing mah. Bener be. Laju neuk pecah be Jip hulu. Euy, naon beureuh. Istighfar Ci, mending melak cau kebun bapak sia aja nganggur. Ih, ho bener Jipnya. Kebun bapak aing nganggur horeng. Karak ngehe aing. Sia kemana Ci? Neuk ka pos limbah heula, Jip kedeung. Dek naon Ci? Ngagadekeun sawah bapak aing. Jip, pan aing buka duit teu 50 juta. Eta sia duit badeg gitu menang di mana? Ah ya apa kok nama Jip? Aing cocok usaha naonnya? Resep yo ngebahas usaha mah. Ulah judi wae nu diomongkeun. Oh Jip, ngerti aing ge. Jadi mah nyeun belangsak hirup doang Jipnya. Yut, Oh lah, mendingan sia jadi tukang dagang. dagang naon Jip? Apa dagang pulsa tah? Ulah, ke beak di sia di Depo. Aji dagang naon aing Jip, dagang naon? Gorengan Ci, cocok jeung sia mah. Resepna mentet ka tencung. Moal gagal pokona mah. Emang geus aya duitna Ci. Jadi kieu Jip, aing keur penting ngimpi. Aing bisa berpetir Jip, aju menang pecahan 1000. Tah, maksud aing kieu Jip. Panding sebahan menang yo. Nya kalau duit teh 100. Haduh, Gusti. Aduh budak. Capek aing panas peng jalan gabah kolot. Tapi kajian ikhlas aing beung hideung tonggong poek ari jeung keluarga mah. Ci, sia boga duit tandek bayar hutang ka aing. Ji petik mah alhamdulillah. Geus nya hutang lunas. Panas cili aing ari lagi hutang mah panas ieu panas. Udah sok dibahas-bahas deui sia. Sia duit di mana? Tos JP tah. Lain Jip, buru-buru JP aing deui tah anu aya awak hepe. Laju duit di mana? Ngajual gabah. Aing puting JP aing bos, puting. Serius buku deh aing pecahan gope. Geus goreng mah ditraktir ku aing sia bos. Aing naon mah dibelikeun ku aing mah. Embung. Ah, neuk pop es, bakso Mang Aling, seblak naon mah dibelikeun ku aing sate, tah sate endek. Embung aing duit haram mah. Ih, geus halal ieu mah bos duitna. Kumaha mimitina duit haram jadi halal. Edan saya kedeung deui ge. Wih, geus aman bos. Duitnya geus tukurkeun ku aing kena receh.